Pasal martelakeun niat. Ari niat eta neja hate urang babarengan sareng prakna gawe barang. Ari pangkat niat eta aya tilu. Hiji niat lamun dina sholat fardu, maka wajib qasdu ta'yin sareng fardu kaya ngucap usolli fardhol maghribi. Lamun sholat dina anu ngabogaan waktu sareng sabab wajib qasdu ta'yin. Lamun dina sunat mutlak maka wajib qasdu wungkul jabi ti eta teu wajib.